orang deki kieu bae tah. Heuh nya. Batur ge anu gawe ka Arab. Anu ka Malaysia. Banyak orang kieu-kieu bae. Jeung urang indek ka mana ye? Yuk orang ngancang bege yuk. Ka mana ngancang ye? Tuh ka mana tah yuk? Ka Hong Kong tah yuk. Eta dia lamun ngomong. Ih, Bandung jeung salumbat koeng. Tapi aing mah teu boga ka bogoh yuk. Puguh. Aing ge kamari diputuskeun ku awewe. Ih. Poho. Si Akang nangguan ieu. Sebudak amat lah aing. Ih dia beloon batur ngadagoan dia di ditu. Geus lah sabul amat. Frustasi aing. Mujem aing diputuskeun ku awewe geulis. Sakit hati ini. Sakit hati ini. Weh, naraon dari yuk. Dia datang-datang douk, boh. Naon? Naon domu edan dia. Alhamdulillah, ari jelema mah ku basa oge. Sasanget-sanget naleuweung, moal sanget di batan sungut. Mantak jaga omongan teh. Kumaha dia belah, bodo amat lah. Oh, ya pun bojo mah dirompok. Ayeuna teh pun bojo nuju bisnis, aalitan. Ajig si goblok. Aing mah teu nanyakeun pamajikan dia. Bisnis. Teu nanyakeun ajig. Alhamdulillah, dagang seblak. Teu nanyakeun pamajikan dia dagang seblak. Aya dua rupa, aya seblak ceker, aya seblak tulang. Mana wae nu beuki? Teu nanyakeun ajig. Teu heuh aing mah kana dia ieu. Naonnana? Aing nu ngomong ajig. Ulan? Nu ngomong nanyakeun seblak. Aya nu lada, aya nu henteu. Kumaha ciri? Engke di cirian. Ari karetna 2, eta lada. Ari karetna 1, eta berarti tepati lada. Ari eueuh karetan mah eta berarti bangkrut. Kabina-bina teuing dia ieu budak mun ngomong nyorot cos bae. Naonnana? Oh, alhamdulillah nembeh 2 anak mah sajodo. Awewe jeung lalaki. Naonnana? Nupang ageungna mah lalaki. Bulan. Tah, nu kadua istri. Alhamdulillah sakola. Piraku amat di sakolahkeun. Teh heula hiji narosna abdi lieur ieu. Dia apa aing lieur? Nek mah aing lieur. Aing. Iya nyorotos bae dong naon Han? Doang bayawa. Mak deh kenaon di dia. Kenangguan si Ilham, ti tadi itu datang-datang. Kenangguan si Ilham nakaman gitu. Emangnya nek naon dia nangguan si Ilham? Ang boga arahan ting si Ilham. Arahan naon buat dia aja dia mau ngajak aing. Kumang ke bae, kudu nangguan si Ilham. Oh, semua dia baik. Dari atas salat Jumat gitu nya. Ngetunggas mal salat Jumat mah emang dan kaman gitu. Aing tadi kana dia, tadi aing ke mah dia, dia na. Orang mah jadi dia. Tadi ge aing di dia nungguan si Ilham jeung si Rahmat. Oh, tadi aing nungguan si Ilham datang-datang. Ning urang ulin ge yuk. Hai ge, yuk. Aing tadi nungguan si Buranti datang-datang. Atuh ya bapak gawe geus batur meureunnya. Aduh, aing kumaha ye nya. Pagawean geus eueuh meureun dicokot ku batur. Aing duit teu boga ieu. Kudu kumaha ye nya, ya Allah Gusti. Hirup kiki amat aing ka mana ieu. Teh. Manjur moal nya. Cobalah. Ih, kieu lah. Bah, kumaha ya, Bah? Kurang palong ya kan situ tuh. Gantang masalah cama. Engke kueng dibere jimat ya. Make. Ayo wae siap.
tahu bulat digoreng dadakan 500-an gurih-gurih nyoy. Wak wow. Yo, jimat. Yo jimat naon, Bah? Jimat naon nih, Bah? Eta sia masih nanya kene kana aing. Eta jimat eta. Manjur insyaallah. Oh, berarti jimat ieu kagak hibahnya sifatnya. Das kayak bah Orang pasang na ieu yo. Nyapa nya? ulah main pake bae eta. Aya maknana. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an gurih-gurih nyoy. Wak wow. Gitu. Mungkin saya bilang kerpek modal ya dulunya. Dan ngomongan abah. Oh, etanya bah mana nak? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wah, wow. Manjur mulai bah. Aduh, iya toko abang geus beak ieu. Tinggal ya kopinya doang ieu. Nah, jika kieu ya jika kopi. Aya rasaan amis. Tah eta ge matak dia da ku sia ka ditu. Kena bikang insyaallah. Dia ngomong atuh. Keureup ceria bae keureup. Nya bah percaya kan abah mah. Moal buru abah loba nu tamu ka dieu. Kana abah garan kurang ieu kana abah nama ieu. Ieu masa ngabah jadi ieu apa jadi ieu bah? Jadi beun banyak. Jadi ya makanya ya. Saya abang nguyup kopi. Tah jadi makanya. Awas tapi ingat sih tahu bulat awas ya. Lamun teu make tahu bulat ya, lain salah aing dia. Salah dia sorangan. Ingat kan eta tahu bulatnya. Ujungna wah sih ya. Hatur nuhun ieu bah nya. Sugan bae ieu manjur bah. Soalnya ieu hate ieu geus mendalam. Sugan bae ieu disebut tahu bulat ieu ampuh ieu bah. Ujungna dari wakolen bah. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Gurih-gurih nyoy, gurih-gurih wak wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Gurih-gurihnya gurih wak wow. Meme lagi ngapain Meme? Ini cowok ganteng banget, gak seperti biasanya. Duduk ya. Iya. Mei, di sini lagi nunggu siapa Mei? Lagi nunggu yang nggak pasti nih. Pas doang hari gitu mah. Maksudnya? Mei, kamu kan di sekolah juara bahasa Inggris. Kamu tahu nggak artinya I love you? Oh, itu mah gampang. I love you mah aku cinta kamu. Iya, aku juga cinta kamu. Ella bisa aja. Serius, ini mah serius Mei, serius. Serius apa? Aku cinta kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku Mei? Ya udah. Aku mau. Bener nih Mei. Iya bener. Yes. Pengaruh iya aing tas kan si Abah. Mantra tahu bulat. Yaudah Mei, mau pulang dulu ya. Pengaruh iya mantra si Abah mereka tahu bulat manjur.